Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid sadayana, alhamdulillah urang tiasa tepang deui dina pangajaran basa Sunda kelas 3. Pangajaran kagenep endahna sosobatan. Sub pangajaran nyaritakeun deui eusi dongeng. Ayeuna ibu bade macakeun dongeng sakadang kuya ketempuhan. Saatos ibu maca, prak hidep caritakeun deui eusi dongeng anu parantos ku ibu dibaca. Sakadang kuya katempuhan. Zaman baheula monyet jeung kuya teh cenah sosobatan. Unggal poe tara papisah. Indit ka mana-mana teu weleh babarengan. Hiji mangsa monyet ngajakan kuya ngala cabe di kebon patani nu aya di sisi lembur. Sanggeus asak badami monyet jeung kuya arindit. Muru kebon patani bari susulumputan. Barang anjog kanu dituju monyet luak lieu heula. Inggis patani keur aya di kebon. Tapi kabeneran di kebon taya sasaha. Kawasna patani keureureeh di jero saung nu aya di tengah kebon. Monyet jeung kuya tuluy arasup ka kebon. Barang breh ningali pelak cabe, duanana langsung aruruy. Kabitaeun ningali cabe dina tangkalna. Nu meuhpeuy nu geus bareureum. Teu ngaengkekeun deui, monyet jeung kuya tuluy metikan cabe sarta langsung didalahar. Sabot keur cacamuilan ngadahar cabe, monyet teu kuateun kulada. Manehna gogorowok tarik pisan. Lata, cek sakadang monyet bari ajrag-ajragan. Patani nu harita keur kasarean ngorejat hudang. Tuluy lumpat muru ka tempat datangna sora. Barang breh ningali monyet jeung kuya nu keur ngadaharan cabe, patani teh pohara ambekna. Monyet nu keur ajrag-ajragan diteungeul ku gantar tapi teu keuna. Ningali patani datang, monyet jeung kuya rareuwaseun pisan. Berbet monyet lumpat. Teu nolih ka kuya nu teu bisaeun lumpat, tarik kawas manehna. Patani ngudag monyet bari ngulang-ngulang gantar. Tapi teu katewak. Lantaran monyet teh terus nerekel naik kana tangkal kai nu jangkung. Patani balik deui ka kebonna. Ningali kuya nu masih keneh aya. Teu jauh tina tangkal cabe. Tah geuning, ieu wae ku kami ditewak, bongan wani-wani maling cabe. Kuya teu walakaya. Lantaran boyot teu bisa lumpat siga monyet. Akhirna kuya kudu narima akibat nurut kana pangajak monyet jadi katempuhan sorangan. Tah barudak tina dongeng sakadang kuya ketempuhan aya pangajaran anu tiasa dicandak. Nyaeta urang jeung babaturan urang kudu hirup rukun. Tapi lamun aya babaturan anu ngajak kanu teu leres, urang tong digugu, tong diturutan nya. Margi Allah Subhanahu wa taala parantos ngadawuh dina Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2. Potongan ayatna sapertos kieu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Anu hartosna urang kudu silih tulungan dina jalan anu bener jeung takwa. Jeung urang ulah silih tulungan dina jalan
anu pidosaeun jeung mumusuhan. Alhamdulillah kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Mudah-mudahan hidup tiasa nyanak pangajaran tina eusi carita dongeng sakadang kuya katempuhan. Ayeuna pancen kang hidup nyaeta caritakeun deui atanapi dongengkeun deui carita sakadang kuya katempuhan ngangge voice note kintunkeun ka ibu. Hatur nuhun kangge sadayana murid anu solih-solihah anu parantos sumanget diajarna di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.